Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui suksana mung di comantara ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngaguar di hanca dongeng anu katunda dina jejer Jakatawang karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-80. Kumaha mitra-mitra sadayana dina dinten ayeuna Drarama teu oleh pipados naroskeun ya, mudah-mudahan we urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing didamangkeun lahir tumekaning batina atuh kanu nuju teu damang kanu nuju di pasihan musibah musibah naon wae nya musibah lahir musibah batin gitu. Mudah-mudahan weh segala musibahna segala panyawatna sing engal angkat ku Allah Subhanahu wa taala tur di damangkeun sabihara-bihari di kanu teu damang atuh kanu musibahan sing tiasa digentos ku kebahagiaannya atuh ku kituna mudah-mudahan ku ieu acara ku ayana acara dongeng ieu teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklapna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda dihilap daripada nuhunkeun pisan kasadayana nu tos masihan dukunganana nu tos masihan subscribe nah atuh kan teu acan ngadukung teu acan masihan subscribe mangga di subscribe tong hilap lonceng notifikasina supados para wargi sadayana biasa terang updatean anu paling enggal supados channel ieu tetep anteng tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saeudinya para wargi anu sok biasa mararanco ya jadi biasa disebatkeun hiji-hijina di mana namung hatur nuhun pisan karena anu tos satya satuhu manco ngantosan dongeng Jakatawang tiap dinten mitra-mitra seperti yang kolong tingkana waktu satu mangga orang dilajengkeun wae nya wilujeng manco wilujeng ningalikeun HP-na di payunan HP-na masing-masing we nya bener pisan mangga atuh nya prung Para mitra kaum dangu sadayana dina peuting harita Dimas Ratnasari karingkuk kur dibantalan ku kemolanana sedengkeun Jakatawang sila anekak digigireun Dimas Ratnasari keur manehna mah can aya rasa tunduh ras inget Jakatawang karena kejadian tadi beurang manehna anu geus ngelehkeun Ki Jalaksure ngagunakeun kakuatanana sehingga Ki Jalaksure nepi ka perlaya dina leungeun manehna Ki Jalaksure hampura kaula lain kaula tega tapi dalah dikumaha kahayang mah kaula kitu hayang tapi ka kelut aya anu perlaya tapi memang eta geus teu bisa dihendarkeun mudah-mudahan we anjeun sing ditampi iman Islamna Jalaksure
Ceuk Jakatawang harita. Sedengkeun Ratnasari anu sarena merongkol katingali awakna ngadegdeg. Cigah anu katirisan tur kabulusan. Ratnasari kunaon? Bet mending leprak kitu awakna anu karunya teuing. Ratna, kunaon? Tiris ka Cina, Kang. Kumaha atuh nya? Kepalindieuan, Kang. Nyimas Ratnasari. Harita ngagupaikeun leungeunna anu memang rada jauh, kira-kira aya jarak 1 meter meureunna di Jakatawang. Atuh Jakatawang harita anu ningali karunya kan Nyimas Ratnasari ngadeuketan. Tiris ka Cina, Kang. Nyimas, henteu da naon pan? Henteu demam? Kepalindieuan, Kang. Nyimas Ratnasari harita narik ka leungeunna Jakatawang anu keur ditempelkeun kana batu. Harita Jakatawang ngadeuketan ngageser tapi ka awakna rapet ka Nyimas Ratnasari. Biasa Kang dieu we. Memang kaayaan dina wengi ayeuna memang tiris Ratna. Jika nama kabade hujan atau nepi kumaha ieu teh angin rada ageng ieu ngakelebag. Ceuk Jakatawang harita bari teu puguh rasa sabab Nyimas Ratnasari leungeunna montel kana pingping manehanana. Nangkep pingping manehanana kulantaran kaayaan memang tiris. Atuh daek teu daek. Dua gunung sakemaran. Anu Nyimas Ratnasari kagedug dina pingpingna. Jakatawang lalaki atanapi jajaka anu normal. Geus teu puguh rasa ciduhna asa garing dina ti korona. Lantaran ningali kagigir di tetela wanoja anu geulis rancunit keur montel dina pingping manehanana. Tapi telah teu bisa kumaha-kumaha manehna. Lantaran tetela Nyimas Ratnasari butuh ditulung di manehanana mangrupakeun hawa anu rada haneut. Nyimas sakadap atunya. Ceuk Jakatawang harita bari sidakep sideku tunggal papatkeun kekuatanana. Ser karasa aya hawa anu haneut ngalir tina awak Jakatawang ngahaneutan kasapudureun eta tempat. Atuh ayeuna mah katingali Nyimas Ratnasari anu tadina pupurungkutan tur tiris anu kacina tirisna memang kaayaan di tengah leuweung tur dina pasir nyata tuh. Karasa harita Nyimas Ratnasari kalepaskeun tangkeupanana anu dina pingping. Hawa ieu menir haus pisan. Ceuk Nyimas Ratnasari harita bari mukakeun panonna barang ret ningali ka Jakatawang anu keur sidakep sideku tunggal. Panonna dipeureumkeun. Kang Jakatawang teh tetela geuning. Keur ngawat kekuatanana beureun nebarkeun hawa panas. Nuhun Kang. Ceuk Nyimas Ratnasari bari panonna neuteub anteb ka Jakatawang anu keur peureum. Kang Jakatawang,
Tela hiji lalaki anu sajati. Jajaka anu perkasa. Nyimas Ratnasari meuremkeun deui panonna. Sanggeus kitu mah Nyimas Ratnasari kakarak bisa sare nepi ka keun isuk-isuk, sedengkeun Jakatawang harita teu sare sakerjep-kerjep acat. Kakocapkeun isukanana isuk-isuk. Daunan tinggarendang ku ibun. Katojo kucat panon poe anu mencorong nyaangan alam sakitarna. Harita tingkurilap ditambah di manuk nu ting aracle bari disarada. Dina tangkal-tangkal jeung dina daunan bari mararani nyambut datangna panon poe. Namun geus kawas jelema teh mah ear beureunan. Nyimas Ratnasari harita ngadekul. Pok Jakatawang harita ngomong, Nyimas, terus gugah geuning. Mohon Kang, akang teu bobo. Akang teu tunu geulis. Pami kacai beli mana Kang nya waya cai di dieu. Di payun aya cai rupina mah. Margi eta geuningan sora curug aya di palipayun. Mohon atuh Kang. Ieu teh urang kacai urang ka zaman heula urang sugan aya walungan atuh. Nya tuh. Harita duanana cara rengkat. Nyimas Ratnasari cengkat teh bari kuliat. Kareret ku Jakatawang. Leungeunna duanana dikaluhurkeun bari kuliat atuh puguh we. Dua sakemaran Nyimas Ratnasari katingali ku Jakatawang. Jakatawang ngabalirkeun paningalina. Manehna teu wasa kudu ningali dua sakemaran anu memang nyeungseuh. Mangatu Kang. Mun hayu. Jakatawang miheulaan ini. Nu saterusna luak lieu. Barang kadenge ku Jakatawang beki deukeut aya sora curug anu ngalir. Oh, itu rupina pali ditu. Jakatawang harita nyuai-nyuaikeun dangdaunan anu nutupan pijaleunun manehanana. Heuleut sababaraha waktu manehna leumpang bray katingali. Di hareup aya curug anu lumayan rada luhur. Walungana oge teu gede-gede teuing ngan katingali herangakeun celang tur loba batu anu aya di dinya. Nyimas, itu geuningan. Mohon Kang, aduh. Abdi bade ibak heula atuh. Jakatawang harita ngaulang nyebutkeun Nyimas Ratnasari arek mandi. Manehna bisa ngabayangkeun mandi di dinya kawas kumaha. Bilih bade mangdi mah, bilih bade ibak mangga tuh. Panginten akang ngantosan di dieu. Mohon mangga Kang. Ceuk Nyimas Ratnasari bari imut kagelenyu. Namahan kageumpeur kana hatena Jakatawang. Leos Nyimas Ratnasari harita ini. Kang. Bae bade ibak heula atuh nya. Mohon mangga. Jakatawang harita bari ngareret ka tukang. Kek diuk dina batu anu sakede beuteung muning. Jakatawang ngadagoan Nyimas Ratnasari anu rek mandi. Nyimas Ratnasari harita leumpang nuju ka susukan anu aya curugna. Memang eta walungan teh teu gede-gede teuing. Tapi katingali caina ngagelenclang. Tur laukna oge katingali ting kolebat. Sanajan lauk anu lumayan loba tapi eueuh nu gede. Katingali nanti paling gede oge 2 ramo. Harita Nyimas Ratnasari rurat reret sanggeus aya nyongcro dina luhureun batu dina tengah cai. Leungeunna
nyobakan cai. Anu karasa cai teh haneut. Lantaran meureunan eta cai teh duka kumaha. Lain biasana cai anu tiis. Ieu mah cai teh haneut. Lain tiis ieu. Ceuk Nyimas Ratnasari ngomong dina hate. Terus Nyimas Ratnasari harita nangtung, rurat reret ka kenca ka katuhu. Nyimas Ratnasari hiji-hiji muka baju. Baju-baju anu penting na hungkul nu dibuka teh. Sedengkeun baju anu teu penting namanya eta baju jerona memang teu dibuka. Sageus kitu manehna ujubar mandi genahna keranan ngaruru segala rupa. Sageus mandi rap make baju deui. Nyimas Ratnasari harita sageus beres segala rupana terus ini nyampeurkeun ka Jakatawang anu memang keur ngadekul dina batu. Kang, akang bade ibak. Ceuk Nyimas Ratnasari ngagaruwahkeun Jakatawang anu keur sigah nu ngalamun. Moal Nyimas. Gampil akang mah. Ceuk Jakatawang harita. Barang ngareret ka Nyimas Ratnasari. Kaget anu luar biasa. Sabab Nyimas Ratnasari katingali bajuna muka. Can dikancingkeun pelebah hareupna. Nyimas Ratnasari manehna tungkul tur era parada. Sabab Jakatawang ningali kana pinareup manehanana anu memang ngabolengan. Kang Jakatawang udah ningalieun. Ceuk Nyimas Ratnasari gawat malik terus ngancingkeun bajuna dirapihkeun supaya teu bolongor. Sageus rapih malik deui ka Jakatawang. Kang, Kumaha Nyimas? Ceuk Jakatawang harita anu masih keneh deg-degan hatena. Lantaran jelas-jelas ningali manehanana kana pinareup Nyimas Ratnasari tadi. Kek Nyimas Ratnasari diuk digigireun Jakatawang. Kamu harita ku Jakatawang. Aroma wanoja anu jadi biasa. Kumaha? urang ayeuna bade teras ka mana, Kang? Nya sakadape ngaraguan panasna rada ieu rada tarik heula. Kayak urang miang deui neraskeun di perjalanan we urang mah. Tapi sateu acana urang milarian heula kampung kanggo ngeusian heula beuteung. Nuhun atuh, Kang. Ceuk Nyimas Ratnasari harita bari ngalemparkeun imut ka Jakatawang tur rada ngadilak. Jedug harita Jakatawang anu mulai harita. Anu ti biasana manehna tara aya rasa deg-degan segala rupa tapi ku ayeuna manehna aya rasa deg-degan segala rupa ka Nyimas Ratnasari anu memang geulis rancunit. Anu terus-terusan ka manehanana mere imut jika anu ngagoda. Para mitra kaum mendengus sadaya. Waktu beki beurang wae. Panon poe geus rada kaluhur. Kaayaan anu moncorong panas. Namahan kagenah kadua insan anu araya di tengah leuweung. Pok harita Nyimas Ratnasari ngomong ka Jakatawang bari neuteub antep. Kang, rupi nama ini tersada siang. Lagi panon poe getos nyorot meni mengajelet gitu mayan karena kulit. Nah bade miang ayeuna, Kang. Mohon rupi nama hayu atuh
urang milarian kampung we nu caket ieu tempat. Muhun atuh mangga. Leos dua dana harita ngalaleos. Sageus taripti bisa aya nu katingalin. Jakatawang jeung Nyimas Ratnasari harita laleumpang nuju ka Pilemuran. Anu geus ti kajauhan keneh katingali tinggal rupaina tangkal kalapa anu aya Pilemuran tur haseup anu ngumul kaluhur ciciren. Eta Pilemuran teh loba pangeusina tur aya nu masak. Di kajauhan hawar-hawar sora sasatoan di sarada. Sora eme, sora hayam kongkorongok. Rupi nama terus caket Mas. Eta geningan terus katingali sora bangsa sasatoan. Muhun rupi nama Kang. Dua nana terus lempang nuju ka tempat-tempat anu aya sorana. Leut sabawatara waktu harita dua nana geus aya di sisi lembur. Katingali eta di sisi lembur teh loba jalma anu tetela geningan eta teh daerah anu disebutna tempat usaha atau napi pasar. Geningan aya pasar di dieu oge nya. Muhun ieu seueur geningan jalmina oge rupi nama pasar anu dintena anu samingon sakali penginten nya Kang nya. Nya jika nama ada terus katingali ning di pasar dadakan ceuk Jakatawang harita. Barang harita Jakatawang keur narangtung. Aya nu nyampeurkeun hiji bapak-bapak. Mangga ujang. Periogi naon ieu? Ceuk eta jalma bari ningalikeun daganganana. Henteu Pak. Geningan di palidina lumayan rame Pak nya. Mohon. Nah, tahun kali di dieu mah maklum. Di dieu teh tempat istilah nama dina ayeuna wengi teh diayakeun acara di dieu teh. Oh, diayakeun acara. Memang aya acara naon gitu Pak? Dina wengi ayeuna teh aya pagelaran. Mangrupikeun ngadu jago-jago di dieu teh. Oh, gitu. Wah, atuh rame panginten Pak. Kan tenan we rame mah. Biasa nama sok disumpingan ku jago-jago anu kahot. Itu kakarunuk di dieu teh pada ngadu ilmu. Tapi dataran dugi ka ieu dugi ka cedera matara pun kitu we. Pilih bade ieu mah tuh, tapi dalam iken tengah wengi nah engke wengi gitu. Duh, mun kabita ieu. Mudah-mudahan we abdi tiasa ningali atuh engke. Nya, Nyimas? Langkung Akang. Memang bade ka mana gitu aden teh? Abdi mah bade ka kampung Babakan, Pak. Oh, atuh. Terus caket kampung Babakan mah. Oh, mohon atuh sok mangga. Bade pilih ieu mah, bade pula pilih mah. Mohon atuh nuhun Pak, tapi abdi mah bade ieu we milarian warung nasi ieu. Oh, warung sangu. Aya di pari ditu tuh. Ceuk eta bapak-bapak nuduhkeun ka ujung anu paling ujung. Sanggeus kitu Nyimas Ratnasari jeung Jakatawang ngalalios ningakeun si bapak nuju kanu dituduhkeun tadi. Tekung silila eta Jakatawang jeung Ratnasari geus nararepi ka hiji warung anu dituduhkeun tadi. Katingali di jero warung teh loba pisan jelema. Maklum beuneunan engke peuting rek aya hiburan. Jadi jalma-jalma anu urang dinya teh jeung para tamu anu dararagang oge ngagarunuk di dinya bari ngadaguan ke peuting. Sampurasun. Rampes sok. Mangga Asep. Sok kalebet ieu, Neng, sok. Didinya cik bere eta tah. Ngageser heula ka dinya tah. Karunya ieu si Asep ieu.
Bangku panjang dah masih kena iya tuh bangku panjang mah. Cek si bibi nu boga warung harita. Nita ngageser lantaran Jakatawang jeung Nyimas Ratnasari arek darieu. Punten bi, ada di dinya nong sangu atan pintu. Ih, ayah, mangga tuh. Pesan we abdi dua tuh, 2 piringnya bi. Ah, mohon, mangga. Kayak terus kentas, ayo China ya. Mohon bi atuh nuhun. Regot 2 nana harita ngararinum. Masihan beuteung anu tita tadi can kararaba naon-naon. Nyimas Ratnasari harita tungkul lantaran katingali diteuteub ku lobaan jalma anu aya di warung eta. Katingali saurang jajaka jigana teh neuteub antep ka Nyimas Ratnasari dina hatena pok ngomong. Ih, ieu wanoja teh katingali yeuh. Herang mencrang kieu yeuh. Ya saha eta lalakina yeuh, ceuk eta jalma geger dengan sorangan. Pas ditoel ku baturana, aya naon? Ih, tuan wajah tu meuni kacida mencrang geulisna euy. Eta lalakina saha? Ah, nyumeureun salakina we atuh. Ah, teu mungkin salakina mah. Nah, make jeung teu mungkin sagala. Ari tajab eta omongan katingali jempe. Sebab kepotong ku jalma anu memang datang ke dinya. Si bibi ngasongkeun sangu 2 piring. Mangga den ya. Sok atuh mangga. Mohon bi atuh nuhun pisan. Atuh nuhun pisan bi. Mohon. Den. Bade ka mana ieu teh? Ceuk eta jalma ujug-ujug nanya we tukang ngeunana. Atur. Jakatawang anu arek kahua parita ngareret. Oh. Abdi bade ka kampung babakan, Pak. Oh, mun, mangga tuh. Ceuk si Mamang harita. Sanggeus kitu mah Jakatawang teu poho ngajak dahar kasararean aya di dinya. Bari manggut. Nya kitu di Nyimas Ratnasari. 2 nana harita dalalahar. Bangun ponyo nakaranan sabab memang dina isuk-isuk harita kira-kira jam 10-an meureunana lah. Can kararaban pisan sang. Sanggeus beres Jakatawang daharna. Jakatawang pok ngomong ka Nyimas Ratnasari. Nyimas. Bade tamidi naon atuh? Entos Kang, entos wareg. Ceuk Nyimas Ratnasari harita. Bari imut ngagrenyo ka Jakatawang. Harita katingali aya nu nyampeurkeun kamanehanana di kagigireunana. Kek tiuk. Disagigireun Nyimas Ratnasari. Eta pemuda teh anu tadi ngomong teh. Sanggeus kitu pok ngomong eta pemuda teh. Ai, gelis pada ka mana di teh? Enjing-enjing kene geuning. Tangtosan sanes urang dieu nya. Sanes Kang. Abdi mah anu ngalalana. Oh, nu ngalalana. Pada ka mana atuh teh? Bade ka mana Kang? Ka kampung babakan. Wah, mohon bade ka kampung babakan. Oh, atuh batos caketnya.
Ari ieu caroge. Rai ieu teh ceuk Jakatawang harita nemalan leuwih ti heula. Atuh cep Nyimas Ratnasari harita cempe lantaran Jakatawang nyebutkeun adi kamanehanan. Waduh. Rainya cek eta jejaka bari umat imut jika teh hayang kataksir ku Nyimas Ratnasari anu geulis rancun. Yuk nampi ngageser harita ngadeukeutan ka Nyimas Ratnasari. Kumaha tuh pamiku akang we urang dijajabkeun ka beli ditu mah ka kampung Babakan mah. Kaleresan di kampung Babakan oge akang seueur wargi. Teu kedah Kang. Margi sareng lanceuk oge. Wih,